Kang kabayan, Naon itu? akang mah atuh iraha akang rek ngalamar iteng. Si Abah kecida-cida teuing atuh nikahkeun bawor bodas ka iteng ka jelma ka si Junet. Bener nama si Abah mikiran manehna geus kolot. Terus dina manah henteu geus laleus erek oge si Abah narima keputusan anak hijina jeung cicing istirahat nungguan kareta hiji. Terus akang jempet tong tarik-tarik sok paduai ngomong teh singkadenen. Kadang oge paling nyamperkeun bagi gugurok yang melotot pananaonan budak. Ada Gusti bagi kau teh. Bagi naon kabayan? Mana didoan jeung si Itang bari ngomongkan kuring segala. Itang balik di mae si Junet. Abah, Anggu, Cicing, iteng bung ditikahkeun jeung si Junet, iteng bogoh kakang kabayan. Ngomong naon maneh iteng, sadar si kabayan teh jelema malarat teu pantes jeung maneh. Borokokok, maneh nyadar ngaca heula hayang jeung anak kuring mah. Halo si Abah sakumaha kuring di mata Abah. Kabayan bogoh ka anak Abah, kabayan bakal ngahabagiakeun anak Abah. Udan kabayan maneh boga naon niwanian hayang ka anak kuring. Bisi tujuh turunan oge kuring teu sudi boga minantu kawas maneh catet ku maneh. Abah, Ambu tega ka iteng. Abah, Ambu teu karunya ka iteng, bogoh na iteng kakang kabayan lain ditinggal tina duit Abah. Alah kabayan, maneh bawa-bawa maneh melet si iteng sugan. Melet di mana maneh? Sok siang aku sia. Oh Abah. Hayu urang balik didoan wae jeung lalaki kawas kieu kitu. Kabayan. Iteng. Kang kabayan, akang, kang kabayan. Ayo naon iteng? Si Junet kang nipu Junet ibu iteng. Kabayan, si Junet mah nipu. Padahal mah si Junet geus boga budak, pamajikan. Abah era ka maneh kabayan, hampura Abah. Ayeuna mah Abah sorangan direstui jeung iteng asal sifat maneh adi deui. Abah bener. Kabayan, soalna iteng teh teteh ka maneh. Abah, aku benar. Aya naon ieu kabayan janjina mana? Kadia heula kadia nyi kuring teu jadi melet si Abah. Rek tobat. Apa tok saeng herai kabayan janji angker janji. Janji naon ieu kabayan? Kia mun hayangnya homa si kabayan geus boga niat rek melet Abah. Abah kampura kabayan Abah, kabayan boga niat melet Abah. Abah ngarestuan hubungan kabayan jeung Nyi Iteng, tapi henteu Abah ayeuna mah pan kabayan tobat. Astagfirullah akang.